Balik pakai motor teh. Astagfirullah. Itu ngalamun wae. Goblok. Pura. Ieu si Emon lapar. Tong bari jeung nabrak atuh. Kala. Oi. Asa wau. Bau ka saha? Didinya lah. Si Eno lain. Ke. Saha temonnya. Brother. Kan ieu heula. Bener enggak? Si Eno kan? Bener, aya Kumaha? Nah, jadi jika aki-aki. Si teh. Aduh. Kumis panjang. Baturan geuningan. Aing teh lapar euy, canahan kamari. lapar. Heeh. Tunggu duit, tunggu gawe. Geus lamun teu boga gawe, geus ngilu jeung urang ayo ka ditu. Bener? Bener. Ayo lah, orang gawe cang. Gawe. Ayo ngilu. Oke. Ayo, bro. Aduh, dorong. Ayo kita kerja. Bisa kita lagi ya? Gimana gede kieu juga nama ngeun eta nanti nu perati sarapan. Sabu. Gila ya. Lain gila ya mah. Gedung, madang. Kita ngerasa punya. Lagi jadi itu sepatu hengso. Karunya batu. Pecah. Tulungan nih. Kacau. Ayo. Mana manor? Tadi yuk. Seri apa ranah garawe? Siap. Bencang kanan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ini sekarang. Nah, mana bagian ngadu? Ya. Abi kau. Bro, bagian ngadali. Bang. Temuan. Terus daerah mah lagi ngopi di urang. Siap. Untung emang. Hatur nuhun pisan heuh. Urang teh ngalibut gitu. Bukan tadi tidak ada. Untuk emang bisa ngopi, bisa ngarokok. Nuhun pisan heuh. Siap. Lah hai kitu mah. Ngali. Urang yang kawin sepatu jadi. Ini pecat nih. Urang kan baheula pegawai hotel anu paling aktif, the best employee cenah cek Bari ayeuna di mana ayeuna atuh cicing teh? ayeuna mah urang cicing jeung indung da teu boga penghasilan. Hahaha, gawe cenah balik. Kale nu bener dah. Ayeuna mah ngopi geus nya, ayeuna mah juk gawe lah ayeuna mah. Aisyah mau gitu. Itu baturan sih, nah gitunya. Aduh, gara-gara kopi ya mah, mulus gitu teh. Kemana baru teh lila, kieu. Gede gini kan, bisa bakal orang yang gawe di dia. Mana lah, dapat baturan kieu. Bisa sih gawe kieu. Nyari gawe nya kelan gitar baru dah marah ya. Mon. Naon? Di gerong-gerongan ini bilang. Ante. Korea begitu capek. Naon teh tak gawe kana cicing. Lapar jeung lapar tinggal teh. Nitip gitar di heula. Oleh tak gawe. Ya, teh dek gawe ngamen mau gitar. Pani mah tadi urut ulin jeung si Lucky. Geus nitip lah gitar. Mana dek handap heula. Kadang seber pagawean banyak kudu cicing di dieu. Oh, emang orang penitipan barang hayang tuh sih. Kudu. Mami mah teh baru ga duit nya kudu kumaha ya nyanana nya. Bari nghirup zaman kiwari kieu teh nya. Usaha teh kanu naon nya. Nyanana lari kieu nya. Oh, juta nih. Ada haus geuna nya. Aduh lu, itu sedot gitar. Mon.
Aduh. Wah, mana yang kurang kermodol? Aduh, can beres mah. Jebat tadi panjang kene. Gitar dicokot batur. Buru atuh cokot hiji-hijina. Can sapat ieu modal. Aduh. Mana dia? いいね顔だな Tuan mon. Buru udah. Modal can beres. Kan punten kemarin ninggal jalan minum nyerah kita. Tadi lari ke kanan. Wah, geus jauh yang ngomong bener aja. Aha. Ya, ya. Ngambil dulu ya. Zaman kiwari dia ya, ayat balik ya. Pewanihanan. Hampura, kita kan. Hampura. Milih mana? Panangan lu buntung atau gitar lu potong? Ampura. Apa habis? Terus Ampura. Korek menang ya terjadi. Gante gawe tengana gawe kekian mah tuh dah nyeri cangke kita gali iya naon deh odong ya nah ini makanan banyak kenal tadi cek si Manot pancet persneling mana iya gitu oh no Gendut deui ya mah. On, boy, balik kan? Geus jam 4 ya. Alhamdulillah. Beunang kita. Beunang anjing lompatan capek. Ayo, asup kita mana? Teuing di mana tadi mah ya? Ayo, jangan lah. Ya. Itu. Jalan. Itu selukit. Alah. Kelamon. Hirup teh. Wah, gimana pas buatan, Mon? Oke. Bisa? Orangnya sawa. Buka Edi. Oke, Edi. Wah, siap. Alah. Jalan. Muka calana, no Aduh. Oblok ya. Bener-bener racun. Bener-bener tengah kelakuan. Aduh, gadulur. Kunaon didinya aduh. Asal loba drama. mesin galon naon tuh ayeuna PKK satrum Mas, iya. bener kesan Halus beres Halus apa tuh? menang ti mana Ayo balik jam 4.